urang magehan silaturahmi bari pasti aya anu di anjing cai anu sebat di anjing cai teh aya nu diniatkeun nya aya nu hoyong damang aya nu hoyong surak-surak aya nu nyimpen paniatan-paniatan muga-muga sae magi ari salasa wage teh eta makbulna hiji paniatan anu biasa dikabul dina dinten salasa wage. Ayeuna teh urang teh lebet dina sasi Mulud Rabiul Awal. Mugi-mugi we sakumaha anu janten pituduh satemena Gusti sareng para malaikatna eta sholawat ka Kanjeng Nabi maka digero diperdi ye jelema nu ariman geura sholawat ka Kanjeng Nabi dan yang di bulan ieu nya makana sok aya ngahajakeun jalmi mulud kider di tiap bumi ngaos sholawat aya salah hiji peristiwa anu ngadamel kitab sholawat namina Burdah Al-Busiri namina eta teh lumpuh posisina seratan anu sok diaos dina puisi-puisi sasi Mulud eta teh diserat ku Al-Busiri teh posisina lumpuh hiji waktos anjeunna ngimpen kanggo jembatan antara sair ka sair teh ngimpen di pasihan mantel anu bahasa Arab teh Burdah tug tepikeun ka ayeuna eta aosan sebat Burdah nya Burdah Al-Busiri urang mugi-mugi we urang milari syafaat dina naon rupi perjalanan Kanjeng Nabi ayeuna urang di dieu teu hir teu walahir teu aya nu jadi dulur jadi baraya tapi tiba-tiba urang bisa didik bareng ieu sabab biasana meureun ngadaokeun radio gitu. Ayeuna teh radio nuju diadegkeun deui sakedik-sakediknya teh mugi-mugi we sakumaha jampe agan sapopoe daramang amin bilarian urang teh damang lahir batin nya urang kudu saimbang antara kagiatan kahirupan kagiatan agama kahirupan sapopoe kudu nyaahan deudeuhan ka tetangga ka dulur sabeles kitu sakumaha nu dicoba diterapkeun di radio. Atur nuhun oge ka ieu di dieu aya Saibul Bait padamri sareng tadi teh urang tos mampir di salah sahiji Saibul Baitna Aki Kuda. Nah eta teh tadi urang mampir ka ieu teh tawis anjeunna hoyong di linggihan katanya. Mangga ka wargi anu aya di dieu mangga sok pamena dina hiji perjalanan naha ngalangkung ka Banas Banten naha ngalangkung ka Paseh mangga mampir ka dinya nya angkeun bae pendengar radio Rarama katanya. Atanapi bisana kapoekan di dinya teh kantu nyebat ieu teh kapungkur nuju harita di piwarang mampir ku agan oge kitu nya. Konsina teh kitu nya. Tah kitu we urang ayeuna sami-sami urang ngadoa hadiah Al-Fatihah kanggo urang masing-masing oge karuhun urang ala kuliniyah bi amalin sholihah Al-Fatihah. Mangga ieu urang siap-siap ulang ngantunkeun sampahnya disatempatkeun gitu komi sampah da pasti aya petugasna. Mangga bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah bener lihat Tos ya.